Sampurasun Sobat Caki, patepang deui sareng Teh Inuy, sareng Vio, sareng Talita di acara Carita Kitab Suci. Nah, dinten ieu Carita Kitab Suci dina Matius 5 ayat ke-16. Kieu unggelna. Caang maraneh ge kudu mencar ka sarerea. Sangkan dipiconto kalakuan maraneh nu hade supaya batur teh ngamulyakeun karama maraneh nuju meneng di sawarga. Nah, kita harus bercahaya di depan semua orang. Nya, Talitanya Vio, ayeuna kieu. Urang naros ka Vio. Vio, kalau mama di rumah minta tolong Vio suka bantuin mama di rumah nggak? Suka dong. Suka. Terang Vio bercahaya di depan semua orang. Kita tanya Talita ya. Talita, kalau di sekolah tuh kan biasanya suka bawa bekal ya. Nah, Talita misalkan bawa roti 2 dibekelin sama mama. Temennya Talita lupa nggak bawa makanan. Sedangkan Talita pulangnya sampai sore karena ada latihan apa dulu gitu. Kita tanya ya Sobat Caki. Urang taroskeun Talita ya. Talita mau kasih temennya nggak makanan? Mau. Tapi kan nanti Talita lapar sampai sore. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, gitu Sobat Caki. Caang urang kudu mencar ka sarerea. Kita harus menjadi terang. Dan terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Supados batur oge ngamulyakeun Gusti urang. Kitu heula nya Sobat Cakinya, Talita ya. Vio ya, yuk. Kitu heula carita kitab suci dinten ieu Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.